Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke Sugri para wari sumangga kiwari urang sami-sami bandungan deui jujutan carita jawara ti kuburan karangan Kiliksa anu ayeuna baris di Bandungan bagian anu ka-35. Sagumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian anu ka-34 na pedaran Mang Dedi kebegat ku wanci na mangsana medarkeun kaayaan nalampahan kisaron dina raraga neangan buah malaka hideung teh alonya pikeun ngubaran jang banara harita teh kukulebekan di wewengkon hiji gunung nyatana Naga Sukma teh. Malahan mah kisaron bisa ngelumpukeun hiji jin anu katelah jin ifrit teh alonya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti beurang di wewengkon Gunung Naga Sukma khususna ka Kisaron. Bangsa alam isuk-isuk harita teh manuk recet di sarada patembalan jeung pada bata baturna malahan mahloba nu ting kalapar barjeng niciskeun jangjang anu pinuh ku cai ibun anu tinggarayot dina tungtung dangdaunan meuniting gurilap katojo ku mata poe. Lamun kaandageun teh ku cokor manuk anu hiber sok plak-plik ngauragan kahandap ting gurilap lirmu teyara anu ragrag. Dina kayaan kitu breh di jalan satapak harita teh aya nu apruk-aprukan hiji tangtungan kolot anu pikasieun. Oreng si madahrom kisaron-kisaron teh geus lumampah dewe ngider ka sakuliah Gunung Naga Sukma. Tempat-tempat nu kamari can katincak ngahaja didatangan. Unggal tangkal malaka ngan seikna teu dirampaan kabeh. Maksudna mah keukeuh hayang yakin pisan. Nah di mana ayana buah malaka hideung teh? Tapi sakitu geus diider kabeh eta gunung. Buah anu teangan can kapanggih keneh bae. Sedengkeun poe eta teh poe panungtungan, poe kaopat. Sakumaha geus dipejakeun ka jang banara. Yen lamun opat poe teu meunang, Kisaron rek balik heula. Sedengkeun Kisaron kacidang ngarasa handeueuna teh. Sabab anu diteangan can kapanggih keneh. Sanggeus liwat wanci lohor gancangna mangsa dina ieu carita. Kisaron ngaeureurkeun heula kacape dina hiji tempat. Manehna diuk dina batu barjeng ngawaskeun hiji uncal anu keur nyatuan. Malah rada aneh. Di dinya teh lain tegajukut tapi bet aya uncal. Sabab biasana mah uncal teh sok resepeuna teh di tegajukut. Di tempat-tempat anu negla da puguh kaayaan di dinya mah beunang disebutkeun Gunung Batu. Hampir Gunung Naga Sukma ngan batu jeung batu we wungkul. Tapi aneh bet aya uncal. Nah, dia berkaya unca. Unca nu matu, eka unca nyasab eka. Bu, jika nama unca anu dibeberi ku nu moro meren. Eka wa unca anu dibeberi ku maung. Sabab lagi dia mati bahalan oge da tada aya unca ka dia.
Lamun aya teh sok be aku oray atawa maung, tapi nah na bet aya unca be. Nya make kudu dipikiran ku aing aing mah geus lila terang barang daang. Penting aing geus aya di alam bebas mah kudu yeusian. Sabab beda deui jeung di jero kuburan. Ya, bener unca pirjekeun aing jigana yo. Cek Kisaron seri sorangan. Bari jurung kunung nangtung lalaunan pisan. Sarepet harita Kisaron teh atuh besat bedogna. Tapi atuh Kisaron kelahkah ngahuleng, akhirna eta bedog sup diasupkeun deui kana sarangkana. Kudu ku bedog digana dibabet ke ku batu modal yo. Cek Kisaron ngomongna kitu teh beri leungeun uyup ayap ari panon mah melongana uncal. Karampa harita teh batu segede hulu. Natin. Hiya! Puluwar eta batu teh dibabetkeun kana uncal anu keur tonggoy nyatuan. Estuning mata kaget. Samemeh batu tepi ti kajauhan aya deui batu anu sejen. Ngabelasat tarik pisan. Akhirna buledak bray dua batu hancur jadi lebu. Gebog atuh harita Kisaron ngarenjang malah mending ngarahuh naris napas panjang. Sakedar pan mah colohok akhirna pok harita ngomong lalaunan. Aduh. Wah, tete aya di mangkeluk nu sejen yo. Nah, saha pamaledog aing bet dibabet ge kudu ngababet. Mata heran ieu mah yo. Dia teh bet jadi loba umat. Apan baheula-baheula mah kada aya wani ninca ka dieu kajabat ti aing sorangankeun sia. Disampeurkeun ku aing sia. Cek Kisaron berijeng terus limpang sase pisan. Anu dijugjugna tempat uncal teh beukelilah beukeudeukeut. Antungna srog tepi pisan. Terus Kisaron harita eureun heula. Tapi samemeh anu dipigawe teh kajauhan aya jalma nu ngacurelat gancang pisan. Siap curelat. Clek hareupeun Kisaron. Langsung ngabredega nulak cangkeng. Panon melotot ka Kisaron bangun teuneng pisan. Pangawakan jangkung leutik. Beungeutna kasep turas pati. Ngan pakulitan rada hiding. Jigana mah terus-terusan papanasan bae atuh puguh harita teh. Kisaron ngerasa kaget. Lantaran bener-bener di daerah eta jadi loba jelema. Sakedapan mah Kisaron gawena colohok bae. Panon euteup seukeut ka eta jajaka. Lila pok eta jajaka ngomong ngalab pisan. Senajan gerakanana jiga galak oge ari ngomongna mah leuleuy. Isilah saha ngaran anjeun? Jeung arek ka mana jeung rek nyangan atuh los-los ka dieu? Ceuk eta jajaka berijeng neuteuk ka Kisaron. Anu harita keur ngahuleng bangun heran. Pok Kisaron harita. Ngaing mah Kisaron. Baheula mah zaman aya keneh si genep jago. Kula teh sok diserebut si iblis tangkorak atawa si tangkorak hidung. Tapi eta mah baheula. Ayeuna mah nyasaha we nu nyebut kula mah mu arek nguruskeun perkara ngaran. Pokona mah asa ulah pahili weh jeung batur. Ceuk Kisaron ngajawab tenang we. Sabab alunanyana oge tenang tur sopan. Atuh eta jajaka beuki ngerasa penasaran. Srong maju salengkah. Tapi jajantuna ngaledak ratung tutunggulan. Lantaran ras inget kana dongeng bapana. Yen di alam eta aya hiji jago nu kawentar gagah jeung sakti. Tapi geus ngaleungit 20 tahun anu kaliwat. Tapi naon sababna aya bet ngadadak aya hareupeunana? Sakapeung mah eta jajaka teh boga sangkaan goreng boa-boa nu aya hareupeunana teh hiriwakna. Akhirna pok eta jajaka ngomong deui. Aduh nuhun. Kena keterangan ti paman. Janten paman teh anu katelah si tangkorak hidung teh anya. Tapi numutkeun dongengna pun bapa mah anu ngaran tangkorak hidung teh geus musnah 20 tahun kalu. Katukang. Bener pisan eta teh jauh. Memang si tangkorak hidung geus musnah baheula tapi ayeuna kaluar deui tina panyuputanana. Si tangkorak hidung mah can modar heuy. Tapi tes nandangan hukuman ti genep jago nu jarahan.
Cek Kisaron bari jeung maju salengkah. Tapi eta Jajaka kalah mundur jika nusieun lantaran ngarasa kaget ngadenge jawaban ti Kisaron kitu. Muriding bulu punduk eta Jajaka teh ngadadak muriding. Hatena geus mimiti mangsar mingsir. Aya wani aya henteu, malah beungeut oge katara rada pias. Nempo kayaan kitu Kisaron rada kageteun. Pok nanya bari jeung teu bangun pangasaran. Saha deh? Hah? Jika nyusian ujang. Hei, ulah unur-unuran gitu. Sebab mang mah mau ngaganggu lamun ku ujang teu diganggu. Saha ngaran ujang gitu? Hah? Kiek mang bejaan sakalian. Cek Kisaron ngomongna leuleuy. Lantaran katempo eta Jajaka teh lain jalma barangasan jeung teu katempo boga niat jahat deh. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna. Ulah asal upload we. Abdi teh rada sieun salerosna mah. Da eta tuh jenengan pamante beci gajiga nu perantos almarhum. Janten pamante jiga ririwana. Nah, betul kepikiran gitu. Apa yang berpubuh mang mah hirup ini? Aing ngaran ujang saha? Kik, mang beja ieu. Aduh, hatur nuhun ngaran abdi teh Kalasugih. Jawab eta Jajaka ngaku ngaran Kalasugih. Oreng si manaha oreng kaum dangu nyelas maya teh eta teh. Anu geus heubeul ti heubeul kalunta-lunta dina laga neangan Jang Banara. Nepi ka poe eta teh masih keneh can tepung deui lantaran tisaprak babarengan jeung si Bira sabatur-batur nyelas maya can kungsi papanggih deui jeung Jang Banara. Kalasugih. Alah, hade kang adan teh oi. Iki ngaran anu ngagambarkeun jiwa Sartia Satria tur sugih ku kawani. Ari asamu asa ujang gimana tuh sebenarnya? Yang deui naon sababna bet aya di dieu? Sok jawab. Cek Kisaron bangun penasaran. Aduh. Abdi mah asana mah ti lembur anu jauh paman. Pangna aya di daerah ieu teh abdi katalimeng jalaran teterang ka jalan pangbalikan. Ari kawit mah ngudag-ngudag musuh anu kabur tapi musuh teu kapanggih. Ari abdi bet los-los ka dieu. Nu akhirna teu bisa balik deui. Cek Kalasugih bari jeung maju deui dua lengkah. Ayeuna mah rada wani meusan lantaran Kisaron teu aya tanda-tanda rek jahat. Oke, cok. Tetapi no. Kadunya ceuing jayu. Jika nama ujang teh kalancarnya. Sebab dia mah susah kudahareun. Ari ujang sabab poe sok ngajahar naon. Da kudu moreuna ai dahar malin. Cek Kisaron bari jeung neuteup ka Kalasugih. Kok Kalasugih ngajawab kalawan tenang. Di dia memang kidang dahak tedaeun nanging kanggo ngeusian pejit mah sok moro manuk we. Atanapi hayam leuweung. Sakapeung masuk aya sato nu rada ageng sapertos mencek atanapi lanak kanggo nya sok ada maseuna we tina awi atanapi tina batu terus dibeulem. Cek Kalasugih nerangkeun kaayaan drina nu tunggara. Kisaron meuli gogodeg pok harita. Nya aja nya kowe kitu mah. Umang aya kaharti. Lantaran waktu umang rek paehan unca tadi teh aya nu ngahalangan. Jiganya mah nu ngahalangan teh ujang tadi nya. Nyaon sababna teh tijang. Kisaron nyebutna teh ujang we. Sabab memang nyelas maya teh masih keneh dina kayaan nyamar. Malah ngaran oge sok make anu palsu bae. Nu dimaksud pikeun ngurangan pibahayaeun. Ari nyelas maya alias Kalasugih barang ngadenge Kisaron ngomong kitu. Hatena mah seuri sabab teh tela kaayaan anak nu keur nyamar teh can aya nu manggihan. Leres pisan paman. Anu ngahalangan teh abdi pisan. Ari margina mah eta uncal teh parantos dianggap dulur ku abdi. Yo tapi no margi kalintang ageng jasana kana kaselamatan jiwa abdi. Nanging samemehna memang aya heula lalakona. Nalika abdi nembean dongkap ka dieu eta uncal nuju diudag-udag ku sakadang orai sanca. Terus nya ku abdi teh ditulungan dugikeun kasalametna.
Abdi oge kawit namah ngaraos kaget pargi eta unca teh tedaikeun jauh. Malihan mah nutur-nutur we. Kaujang teh semohon ka jisim abdi. Nya akhirna mah dipiara we ku abdi teh kalayan dianggap dulur. Margi parantos karaos bela jeung jasana utama nama eta unca teh sok masihan tangara upami aya tanda-tanda anu matak bahaya. Boh aya maung atarapi satoga laksanesna kitu tah nu janten margi namah paman. Mugi paman janten uning ngawe. Sareng omat ulah ngaganggu ka eta unca piaraan jisim abdi. Oh kitu. Kala sugih nunjuk kata unca nu tadi oge jongjon we nyatuan. Tegalider malah waktu Kisaron datang ge ngan ukur ngareret sakedeung. Ari Kisaron barang ngadenge omongan kala sugih kitu meuni colohok. Gawena tengah huleng we jiga anu teu percaya. Tapi akhirna mah pok harita. Nah iki ko matu carana teh naon dah. Mang oge dah mah kumawa ngaganggu ka eta unca. Padahal matali tiap mang lapar hayang barang daang cekeng teh. Numadak eta unca rek dibabe teh, seterusnya rek dibelum. Itu maksudnya mah tapi da ayeuna mah geus teh aya nu bogana. Nya mau wani ngaganggu mang gitu. Tapi kumaha mang lapar ya kumaha carana nya. Cek Kisaron bari nepakan beuteungna. Nyeh kala sugih harita seuri pok harita. Ngampil atuh paman. Mangga we ngiring sareng abdi. Nya ujang boga tempat kitu. Kan tenan we paman margi teu aya hartosna udari eder teu puguh mah. Margi kalembur oge pondok pangharapan da puguh teu terang jalanna. Hayu atuh paman. Urang ka tempat abdi heula. Hayu atuh. Jawab Kisaron bari jimbarah mai. Nya sanggeus kitu mebra duanana aren di tidinya. Nu leumpang pangheulana kala sugih dituturkeun ku Kisaron. Sanggeus pungkal pengko sakedeung srog ka hiji pelataran. Sanggeus kitu sup kaliang guha nu aya dina sela-sela batu gede. Da di dinya oge sarua loba batu baradag. Da puguh masih keneh di pagunungan Naga Sukma. Sup duanana arasup. Lukek dariuh tina batu minangka korsina. Telila pok Kisaron ngamiti anu ngomong bari jeung culang cileung. Kesangka yo. Orang di gunung nu kacida sangetna mesti kene aya manusia nu betah. Ya bahaya manu wani ka dieu teh ngan emang we wungkul. Cek Kisaron bari jeung rada teret nempuan kaayaan di jero guha. Pok kala sugih harita. Haras pisan paman. Abi teh bet janten betah di dieu da kawit nama teh aya gambaran bade kikieuan atuh malihan malah teu ngimpi-ngimpi acan. Nah hari anu bet janten urang dieu atuh. Nangingnya ari paman iraha atuh kantos ka dieu. Abdi mah rada penasaran. Cek kala sugih bari jeung ngareret ka Kisaron. Sedangkeun ai leungeun mah pakleupis nyadiakeun daharin. Pikeun nyuguhan semahna. Tapi nu aya teh ngan cai jeung daging we. Da puguh sangu jeung daharin sejenna mah eueuh. Yah, mama teh aneh cicing di dieu teh jang. Sabab pangkulinaan kasebutna ge. Yang nadai jam anu sejen mah tada aya nu wani lundak ka dieu. Sabab lamun teu paeh ku satulungun nya sok diudag-udag ku mang. Lamun aya anu ngalawan sok dipaehan ku mang. Anu matak aman ka dieu teh baheula mah. Tada aya jelema sejen nu ngulambreng. Ari waktuna nya kira-kira 20 tahun anu geus kaliwat. Jawab da Kisaron beri ngusapan janggotna. Panon mah molohok we kana beuleum kere. Anu geus ngabagug haripeunana. Di wadahan ku daun limpung. Ari caina tina bekong atuh pugu. Kisaron meuni kumetap bakat ku kabita. Tapi can wani aya ngadahar mah. Lantaran ku pribumi can ditawaran. Manasina Kisaron anu baheula atuh geus kawentar gagah sakti barang ngasani jeung teu boga sopan santun. Ari ku ayeuna mah geus beda deui. Ngan untung kala sugih ngarti sama meh nuruskeun obrolan nawaran heula ka Kisemah.
Paman, hari ngobrol mah gampil tiasa disambil bari jeung barang tuang. Mangga atuh nyangakeun da bungkus sakieu buktosna. Di dieu mah teu aya deui katuangan asa jabiti daging. Cek kelas sugih bari jeung nunjuk kana susuguh. Kisaron menibungaheun harita. Mangga ujang ka chef. Kan, kumang rek dihanca yo. Mangga ujang ka chef. Kan, kumang rek dihanca yo. Sebab mang mah terus terang we lapar enak itu. Untungnya papagi jeung ujang. Cek Kisaron bari kiap kana bakong alias cangkir awi. Sanggeus kitu mah lekik Kisaron nginum melikeun ka ngalekik. Sanggeus seubeuh nginum Reuleu terap kap kana beuleum kere. Terus di dahar bangun ponyokna keranan. Ari kala sugih nempo semah nasonagar teh melibungaheun. Daong kok aya harapan pikeun bisa balik ke pilemburan atawa sakurang-kurangna bisa menta dijajabkeun ka jalan anu bener. Lamun Kisaron teu aya niat rek balik, pok atuh kala sugih ngomong bari jeung neuteub ka Kisaron. Sanes paman, abdi mah ngaraos kaget kuena paman sumping ka ieu tempat. Nah nuju milarian naon atuh paman teh terampi bade ka mana mali salira teh nah bade milarian deui tapak laca kapungkur atanapi lain kitu jang mangge kan aya nu dikeangan nyaeta neangan buah malaka nu rupana hijau rek dipake ubar ku mang teh ari pauna mang datang ka ieu tempat kahiji memang urut tempat mang nu baheula. Ari kajuannya memang di dieu baheula mah anu loba tangka malaka hideung teh. Tapi emang ngarasa kaget jang. Ayeuna mah geus 4 poe mang ngider dieu tempat nyangan eta barang can mang ditangka-tangkana acan. Itu tau jang. Cek Kisaron bari pelewak ngahwapkeun di kerena. Malaka hideung. Nah aya kitu malaka hideung paman. Kala sugih bangun teu percaya lantaran manehna mah boro-boro ning nyaho karupana. Dalah ngaranna oge kakara ngadenge harita. Tangtu aya jang. Siapa mang oge mawan nyangan lamun teu aya. Atuh kaduanya memang mang geus nyaho. Yen di dieu anu sok loba malaka hideung teh. Ngumajang aja pisan ngajugjug mang ka dieu. Cek Kisaron bari jenglek ngeureui kadaharanana anu pamungkas. Ari kala sugih unggut-unggutan we teu lilapok harita. Duh ngaraoskeun heran paman. Nabi mah perantos lami di dieu tapi da teu menakan anu kitu. Nya eta oge ari buah malaka mah seueur nanging malaka nu biasa we. Da aya nu hideung mah teu menakan. Yang tu kana kituna jang. Lantaran nu aya teh 20 tahun ka tukang. Tapi emang boga keyakinan di dieu teh bakal aya keneh ari sakalian ubar bae mah. Ngan moal loba kawas bahaya moranan. Laras kitu paman. Ya mudah-mudahan we atuh enggal kapenak nanging upami teh mah eta buah perantos kapenak. Paman teh bade ka mana mulih teh. Nah bade matuh wae di dieu atanapi perantos kagungan lemur. Kala sugih geus mimiti ngomongkeun hal eta. Lantaran geus teu sabar hayang geura balik atawa hayang geura kaluar ti eta tempat kalawan bebas. Sabab tujuan anak neangan jang bana can kahontal. Ya eta jang. Sakuduna mah mang teh terus-terusan neangan buah malaka hideung. Yampi mang aya deui pagawean sedenya. Jadi kapaksa kudu balik aya. Mayahan mapoy ipisan ek balik desa tadinya mah. Gampang pagetona ka dieu deui. Cek Kisaron bari jeung narik napas panjang. Pipikiranna nardak dumadak inget di kajang banara anu teu warikeun nandangan gering. Parandene kitu Kisaron teu wani ngomongkeun perkara banara
Sabab bisi Kalasugih nanyakeun kana sagarupana mangkading sasat ke dirusiahkeun pan bisi Banara dikakalakeun ku genep jago teh nya ari Banara keur jag-jag jeung sehat mah halanganana tapi kulantaran ayeuna mah pan Banara keur gering ripu kapaksa sagala rupa nana teh dirusiahkeun ku Kisaron kitu pamikirna Kisaron dengan tarita sedengkeun ari Kalasugih barang ngadenge omongan Kisaron rek ngulang teh meningan sirikna teh surat sabab bakat ku Bunga paromanana meuni marah main malah kalawan teh sadar nyeh Kalasugih seuri pok ngomong ka Kisaron Aduh, hatur nuhun atuh paman. Abi teh meuni asa di mabok manggi gorowong nugar cadas manggi emas sakali deui hatur nuhun. Nah, ujang dia make ngomong kitu. Nyaon tujuan ujang? Ari paman apan tadi ge abdi parantos nyangem. Yen abdi teh ayeuna ieu teh nuju ka Talimeng teh terangkeun jalan pangbalikan. Ta ayeuna aya paman nu bade mulih ka Pilemburan atuh sakantenan we abdi teh bade ngiring ludeung hoyong nurut di jalanna supados abdi teh nyasab deui kitu maksud abdi teh paman nanging bilih teh mah paman ngaraos kaabotan kanggo dirarepot ku abdi atuh dugi-dugi ka jalan we anu aman tadi dieu mah abdi teh sok ka Talimang wae. Cek Kalasugih nerangkeun pamaksudanana kalawan jelas anu dimaksudna sangkan Kisaron teu asa kaganggu ku kahayang manehna bari jeung tujuan manehna bisa hasil kitu cek pamikirna Kalasugih. Ari Kisaron harita teh ungut-ungutan we memang mehna oge rada hoream kailuan ku Kalasugih teh naon sababna sabab sok sieun nyusul ka Banara nu akhirna Rusiah Banara kabongkar lamun geus kitu atuh bakal cilaka diri Banara bakal pada ngakalakeun ku sararea sabab bakal dituding ngabebaskeun penjahat ku baturna sok sanajan lain dihajar. Oh gitu nya. Wahayangannya nya aya dek gilu balik mah tapi naon paman mah bisa ngajajapkeun ujang nepi ka lembur. Paling-paling biasa kaluar we ti daerah ieu nya. Cai geus lain di Gunung Nagasuk mah asana moal aya basa ka Talimeng. Moal aya nu ka Sarung. Kajaba lamun jelemana anu teu hidang. Ari ieu dia mah memang kitu teh baheula ge sok loba jelema nu teu bisa balik deui. Lantaran ieu jalan teu nyaho jalan pangbalikan malahan mah sok loba nu maot alatan diganggu ku satogalak kitu baheula mah. Ngan untungna ari ujang ngebet bisa matu di dieu ning kalayan aya dina kasalametan. Cek Kisaron terang-terangan ka Kalasugih atuh sakitu oge geus kacida bungahna pikeun Kalasugih teh da tujuanna oge ngan sakadar hayang kaluar ti eta daerah pok Kalasugih harita Leres pisan paman. Hatur nuhun sakitu ge ai parantos kaluar ti wewengkon Nagasuk mah duh. Abdi oge moal bingung-bingung teuing nanging bade wayah kumaha paman mulih. Nyain oge dek balik mang mah. Sabab lamun ngadaguan burit mah jeuh moal burung peukeun di jalan. Nu akhirna mah tak ka Talimeng deui. Atuh urang ini dek balik mah. Aduh mangga tuh paman. Daki oge parantos saged abdi mah margi ti aya barang anu bade dibantun kajabit di pakarang. Jawabna Kalasugih bari jeung meresan papakeanana. Hatena mah bungangan paroman bear marah mai. Yo atuh ayeuna we lah. Cek Kisaron bari jeung jung nangtung. Terus keluar ti guha. Dituturkeun ku Kalasugih duanana tingkar di geulung pangajugjug ka palataran urut tadi waktu mimiti tepung. Ari maksudna hayang nempoh heula uncal. Tekung sililah antara naduana geus tarapi weh kanu dijugjug. Breh katempo sakadang uncal keur depa bari ngagayem. Jika nama geus capeun pok Kisaron ngomong ka Kalasugih. Ai sakadang uncal teh kumahakeun jang. Narek dibawa atawa rek ditinggalkeun di dieu. Cek Kisaron bari ngareret ka Kalasugih.
Ari lempana nunjuk kada unca anu ke depan. Engkau genuturkan paman sawios da parantos sidang. Jawabna Kalasugi bari ngagupayan uncawana. Udi gupay ngarti terus atuh hudang sarta nyampurkeun ka Kalasugi jeung ka Kisaron. Nampok kitu Kisaron mending cakakak seri bakat ku bunga. Jadi benar orang des ngerti tahun kadang. Untungnya kumang ketulus di belum tadi teh. Ayo coy, ayo ulang balik ah. Jadi Kisaron bari jengetep ngajak diongkoh ka sakala uncal. Ayo ngajawab Kalasugi. Mana geringan paman? Alah salah. Mana geringan paman? Jawabna Kalasugi bari ngusapan tarang uncal nu karita geus tepi ka Kalasugi. Nya sanggeus kitu bral Kisaron jeung Kalasugi arindit. Maksudna arek ngarulang tidinya. Arip mata poe harita teh kira wanci asar. Tapi edas panasna karasa kene. Ngan teu morere teuing jiga tengah poe. Kalasugi para wargi. Lalampahanna Kisaron jeung Kalasugi lila di jalan teka catur urang jojo ringkesna mangsa. Sanggeus lumampah kira-kira 2 jam lilana. Kisaron jeung Kalasugi tarepi ka sisi leuweun. Beras kareuma terus nerobos kebon eurih. Anu dituju jalan satapak paranti anu ngaranna Suluh. Sanggeus tepi ereg Kisaron eureun heula pok harita. Jak, tapi kadia mah jalan teh geus babarinya. Malahan mah iya jalan teh berasnya angket teh bakal kapilemburan. Tapi memang rada jauh kene, moal kepilih 5 jam doi. Tapi geus yakin moalnya siapa nama. Atuh seterusnya pikeun mang jiga nyabay mau bisa bareng jeung Ujang yo. Lantaran beda tujuan, mang mah rek ngajugjug ka belah wetan. Sedangkan ari Ujang mah arek ka mana nu tuju. Duh, hatur nuhun paman. Sakio abdi mah parantos pang pirang-pirang nuhun. Dupi anu dimaksan bah pada milarian pilamuran heula we hoyong milari papakean kanggo salin kitu masad abdi teh paman. Jawabna Kalasugi harita bari jeung balik neuteup ka Kisaron. Jika nu hayang sidik pisan kana keuritan beungeut Kisaron bisi isuk jaga ninggeto papanggih deui. Cah syukur atuh kitu mah. Papa we jalan ieu terusnya, da geus yakin moal salah lah. Terusnya mah bakal kapilemburan brah. Kumang didoakeun. Jamang gerek lumampah deui yo. Mangga tuh paman. Abdi mah bade rereh heula we di dieu margi awak abdi karaos. Menilungse. Bade liren we di sakedapan mah tuh. Nya heug atuh. Aya mah mangrek ini dah. Cek Kisaron harita teh bari jeung ngajak salaman ka Kalasugi. Gaku Kalasugi ditampenan bari ngomong minangka mileyankeun ka Kisaron anu geus sedulungan ka manehna. Wilujeng angkat paman. Hatur nuhun kana bantuanana. Cek Kalasugi bari manggut tananing hormat. Geus kitu maleos we Kisaron teh indit ninggalkeun Kalasugi. Sanggeus ada anggang jilang belesat les. Kisaron geus teu katempo deui. Tuh. Kalasugi anu neuteup di parengan indit meni colohok. Lantaran ngerasa kaget nempo gerakan Kisaron anu kacida geusitna meuni teu bisa katuturkeun ku panon. Tetera gagah manusia teh. Jeung deui mata kukurayeun nempo beungeutna. Nah beciga tangkorak kulit natinya. Nah bener eta teh si tangkorak hideung teh kitu ah. Matak bingung pikeun aing. Sabab cek bapak oge si tangkorak hideung teh geus leungit lilana 20 tahun geus kaliwat. Tapi nah ayeuna bet diparengkeun tepung jeung aing. Ieu teh alamat hade eta alamat goreng. Cek Kalasugi harita teh bari jeung ngajanteng jiga nu keuna ku tenung. Lantaran jiwana kapangaruhan keneh ku rasa kaget, pacampur jeung rasa kurang percaya kana papanggihanana. Tapi lila kulila mah Kalasugi alias
nyelas maya teleos harita mehna indit deui dituturkeun ku sakadang uncal nu teu oleh ngicrik pandiri lineuk pisan anu jugjug nyatana pilemburan da puguh geus asa bosen terus-terusan leuweungan bae teh anu matak manehna ngajugjug heula ka hiji lembur kasugri para wargi banu salampahanana atuh nyatana kala sugih alias nyelas maya anu dituturkeun ku hiji sato nyatana uncal cang urang tunda heula insyaallah kaharep kasampeur deui ayeuna urang puseureun perhatian urang nyatana ka nyelas maya nu geus nyatana ka Nyi Maria nu geus lila ku mang katunda-tunda. Cag urang tunda heula lalampahan kisaron jeung kalasugih anu deuk kajugjug ka tujuan sewang-sewangan. Ayeuna urang puseureun heula hiji lalakon anu geus lila ku mang katunda-tunda nyaeta Nyi Maria anu keur lumampah dibari jeung mamayang layon bapana nu katalah burak siluman teh anu geus jadi banusan alatan maehan maneh ngabelaan dirina anu meunang wiwirang sabab geus rumasa kateter jajaten ku si tangkorak hideng lantaran sabenerna mah burak siluman teh geus kasebut hiji jago jadi lamun manggih wiwirang ku jalan gelut teh dianggap hiji wiwirang nu kacida badagna lumatak leuwih hade maehan maneh we jeung tibatan manggih wiwirang kitu perhitungan burak siluman dina mangsa samameh ajal cag para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara sarua mangga dibaris neruskeun di carita dina bagian anu ka-30 genepna. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana ujeng kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi